Ulah ngaliarkeun atawa nepakeun tales ateul. Bahasa ieu guys, picontoeuna nyaeta mawa-mawa informasi anu can tangtu benerna dibeja-beja ka batur, dibeja-beja ka jalma loba. Padahal eta beja teh atau informasi teh can tangtu bener kaayaanana, tah ku urang dibeja-beja ka batur, diomong-omong ka batur supaya eta beja teh nyebar ka mana-mana. Ta eta disebutna ngaliarkeun tales ateul. Beja nu can bener, beja nu can tantu benerna urang geus disebar-sebar ka mana-mana, atawa ceuk bahasa ayeuna mah beja anu hoak lah kitu nya. Tah kitu guys, urang mah ulah sok jadi jelema anu sok ngabeja-beja informasi anu can tangtu bener jeung henteu na. Jadi urang hirup ameh henteu loba piomongan batur.